kamari cek jin teh ieu jejer sakti. Dahar jeung naon atuh kuring. Nguseup teu bebeunangan. Coba lamun aya jin nu kamari, pasti kuring ayeuna bakal minta lauk. Iraha maneh jin, cicing gigireun kuring. Aya maksud naon atuh? Anjeun nu nutur kaula. Ayeuna kaula ari mere sesuatu ka anjeun. Jejer sakti ka anjeun. Nyanyaan ieu teh jin jejer sakti. Astagfirullah. Coba ku kuring pecahkan musuh. Tah, karena kecil geus nyangut. Aduh, nu kieu deui. Maneh deui, jin. Maksud naon atuh manggihan urang wae? Urang ngarek mikeun ieu mah urang ka maneh. Kunaon atuh maneh make jadi jin? Baheula teh urang teh gugur ka dukun kohok. Da urang teh beunghar. Pek teh urang teh dikutukeun jadi babi ngepet. Pek teh pada neungeulan keluarga. Paeh pek teh jadi jin. Oh, gitu. Saha nama urang ngarek neangan bujur. Aduh, jin neangan bujur. Iri bilang bos. Nih barakata. Aduh, jin main leungit wae. Tuh, nunggu set ngali ngobrol jeung jin. Yuk orang mau gimana yuk. Yuk. Sepi ah. Edek sahana nyokotna. Siap. Geus balik berit. Yuk, timanjina mis benang. Balik. Kurang di dia yuk. Yuk. Kumaha cara ngaluarkeun cina? Cenah mah bisa gosok. Satu karuar ieu teh. Iyalah, paling kieu mah. Siap. Ari cangkang botan ka mana? Jin. Arek naon mang gogoroan kuring. Kieu jin, imah maneh teh leungit, tadi teh ku kuring diteuneun di dieu. Alah, manyai mah kuring leungit. Di mana tuh kuring hees?
Kalam lah karemah aya liang. Ayo atuh bang. Tah iya Jin, mbah maneh jeung seneng. Atuh, ini berangkat.